Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fa'ahi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Kum biwajibatika nahwa rabbika wa nabiyyika. Kum kudu ngalaksanakeun anjeun biwajibatika kana pirang-pirang kawajiban anjeun. Nahwa rabbika kasaumpamana ka pangeran anjeun wa nabiyyika sareng ka nabi anjeun. Wa nahwa walidaika sareng kadua kolot anjeun. Wa asatidatika sareng ka pirang-pirang guru anjeun. Wakafati aqribika sareng ka pirang-pirang kasakabeh pirang-pirang karabat anjeun. Wajiranika sareng ka pirang-pirang tatangga anjeun. Wabani jinsika sareng katurunan tina jinis anjeun. Wa nahwa jami'na sareng ka saumpamana sakabeh pirang-pirang manusia. Wakum sareng kudu ngalaksanakeun anjeun biwajibika kana kawajiban anjeun. Nahwa dinika kana saumpamana agama anjeun. Walugatika sareng bahasa anjeun. Wa madrasatika sareng kana sakola anjeun. Wa ta'limika sareng diajar anjeun. Wa nahwa tijaratika sareng ka saumpamana dagangan anjeun. Wa sonaatika sareng kana pirang-pirang karajinan anjeun. Wa sairi amalika sareng ka sasesana amal anjeun. Idza asbahta di mana-mana jadi anjeun tajiron eta tukang dagang au amilan atawa tukang gawe. Fa innal qiyama karena sayaktosna ngalaksanakeun bil wajibi kana anu wajib yurihu eta nyenangkeun ieu qiyam an-nafsa kana hate atawa kana diri. Wa yaksibu sareng ngasab ieu qiyam al insana ka manusia thiqatan tammatan kana kapercayaan anu sampurna bainan nasi di antara manusia. Wa yusabbibu sareng nyababkeun ieu qiyam sa'adatan kana jadi kabagjaan baina afrodil majmu'il basyariyyi di antara hiji-hiji kumpulan manusia. Wabil aksi sareng kalawan eta tetep sabalikna tarkul qiyami ari ninggalkeun ngalaksanakeun bil wajibi kana anu wajib fa innahu mangka sayaktosna itu tarkul qiyam yufkidu eta ngaleungitkeun ieu tarku thiqatal insani kana kapercayaan manusia. Wa yuskitu sareng ngagugurkeun ieu tarku mangzilatahu kana martabatna insan bainal khalqi di antara makhluk. Wa yurithu sareng nyababkeun ieu tarku al fawdha kana kakacauan wal fasada sareng karuksakan wasyaqaa sareng kasangsaraan baina jami'it tabaqati di antara sakabeh pirang-pirang masyarakat. Wallahu a'lamu bissawab.